my money raw. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to jail. Yeah, nuts with my gang. You be just a stank. Cover on my chain. Aduh, kemana kebuang kuarinya? Kangen amat. Geus balik kacan sekolah nanya. Di WhatsApp ku yang tengah balas-balas. Cobalah ku yang lagi telepon. Aduh, aku aing nelfon. Halo, A. Sekolah geus balik tacan. Kin heula teh cenah euy. Masih di sekolahan kene. Aya kumpulan. Kapan? Di WhatsApp gua minta dibalas-balas. Ugu mah kakaraknya pengan HP. Kin mentos beres di kabaran di telepon. Nya lamun tos beres, kabaran BA nya. Nuhun, A. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Assalamualaikum Put. Put, assalamualaikum. Salam. Oh, Roman, masuk. Ayeuna man, Pugo, ayo perlu. perlu nan, Aing ngomong. ngomong nan. Put, dek teu balikan deui jeung AA. Aduh, kumahanya aja bingung. Jawab atuh, lamun daek urang balikan deui. Atunya bilih, daek. Bener Put, urang balikan deui. Nya bener. Oke, janji. Ya. Nyanggeus, nek balik heula. Sampai ketemu. Kader. Aduh. Jam sakil kabogo aing can nelpon-nelponnya. Di WhatsApp ku yang tengah balas-balas. Aduh, aing poho, sekarang aing cuma telepon kebukaan. Putri nelpon. Halo. Halo, A. Nuju naon? Entos mandi jeung emam tacan. Maaf karena kabaran, soalnya tadi sibuk di sekolahan. Tacan. Ai Putri, terus Emam. Tacan. Tacan ya, A. Nyatos, putri bade iba keula, mungkin di kabaran deui. Nya, ditangguhan ku AA. Aduh, resel amatnya. Apa yang beli? Kalau duit untuk minum aing cair bae. Kudu meuli pulsa heula aing nya. Jeung nelpon ka bogoh aing. Bari nek meuli kopi jeung rokok. Hen. Kumaha dia? Gua nek anu dia. Atuh ka dieu sakalian aing bari nek nanya. Ah, buru. Win, naon? Aing bingung, anu kabogoh aing kuari. Bingung kunaon? Ari kabogoh dia kunaon? Kabogoh aing kuari. Namun di WhatsApp kuarinya, kalau ngabalas-ngabalas. Atunya sibuk ngaranna ke sekolah ya. Nyanggeus, dieu ka tengah memelim yuk. Ayo urang yuk. Ulah di sisi. Kan, HP dia pulsa teu? Nek naon dia nanyain HP aing pulsa nu puguh mah. Kabogoh aing nek ka dieu, pinyahun jalan. Puguh mah HP aing geus sarua bae. Oh pulsaan. Nyanggeus bilih. Ken, aing menek nanya ikon dia. Ari ubarna jarawat jeung
banget berminyak naon. Ruksak teh banget ya. Lu saroba banget aing dah berminyak jerawatan lah nanti kadeuleuk ku dia. Kira-kira ubarna naon? Jaing sabun geus kieu kitu geus dipake ku yang nu ngaranna sabun mah. Pangdenge mah anu jualan eta. Di mana nu jualanna? Aya si Abidin jeung si Dela. Budak Cikadu. Kan kieu barangna ya. Tah. Ai ieu naon? Eta arana tah beauty. Di paranti naon? Apalagi ngahilangkeun jerawat, ngahilangkeun plek-plek hitam, ngahilangkeun berminyak, bersih ka beungeut ya ge. Cuan poho dipake. Ari hargana baraha? Murah. Moal ngabeakeun sawah dia. Hargana ngan 85.000. Namun yang lebih lengkap infona kanu Abidin jeung si Dela ka Cikadu induk. Nyaho dia? Nyaho. Untuk para ABG, namun yang lebih cool, lebih pede, pakai beauty. Datang bae ka Cikadu induk, Dela jeung Abidin. Tapi dia ibu sana wah. Aya. Nek nan dia. Wo aing nek nelpon ka boga aing nek ka dieu, nyaon jalan. Geus ya, pakeun wae bae ya. Bisa tengah hirupana. Make beungeut tah mah. Pan beungeut aing teh nyambung. Atuh mah teh nyambung, beungeut dia makan ruksak. Parah sama dia kabaturan ge. Ku 11 12 rusak pada rusak. Tuh, atuh lah kitu Jo. Kabogoh dia nelpon deuleu. Saha? Emut. Mana? Ya, cekal. Halo. Dimakan Neneng. Nungguan di dia ya. Di mana? Aing geus datangi di dieu. Nyanggeus, akadinya kuari tangguan. Nyanggesan, ayo antar aing ka timu jeung ka bogoh aing. Ayo, di mana? Di ditu tuh. Ayo, Boy. Emang duaan baik kan dia nak? Cuman ada rompok apa di mana? Itu rompok kamu panggil itu. Yang geus ayo ulah na motor bae. Ning ka rompok. Cicing ka hendi, aing ka ka bogoh aing. Yuk. Kan ada di dia warung di mana? Ayo tuh di ditu. Nek lan kitu. Aing dek meuli pulsa. Ayo boleh diantar ku. Ayo. Mut jajang bae nya aing dek ka warung heula. Nya, sok. Neng. Di jam bara ka dieu na? Di jam 3. Urang rek amang ka mana? Ka mana bae diturutkeun. Jadi hateup geus cair. Nyantos kumaha bae hayu ka mana ge? Nyanggeus, mending ka masih Putri. Yuk. Di ka mana dia Win? Mau di Kang. Wah ini kalau dia. Aing lagi di dieu. Neng hai barinya. Win, kabogoh na magalis. Nang di mana? Bah, dia teh nyawan ka aing. Bah, teh dong kalian dok kieu. Puyuhan rek bae teh Darwin. Geus pas-pasan gitu. Tuh sakitu bae kasep, mutang geus bosen bobogohan jeung nu kasep mah. Akan kuari nengan nu goreng, jadi mang Darwin. Beuh, dia maneng. Karanan beut aing goreng kieu. Kieu kasepna. Nya kasep lamun huluna dipakean boboko mah. Atuh teu ngantik moe boboko. Atuh nus kasep ya aing. Hen, bener tuh si Mut, ayo di bibina. Atuh bener ya si Gana mah. Coba ke truk ongkol lawang na. Ayo jajal. Assalamualaikum mulana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Darwin sok cali. Di Fen. Atuh di dinya tadi. Di bae. Atuh Win, kabogoh dia, atuh di tonggongan. Oh, heeh. Nya ka tengah pilih.
Ayo. Duaan bae A. Duaan bae, ngapelkan ka boboh ieu. Loba-lobaan. Antosan heula nya A badannya nak heula. Ya. Mangga A dileueut. Nuhun. Dengar timureun, munduran ka timur sakit. Siap. Tumben A ameng karompo kaya naon. Atuh henteu, kangen bae ya ngadu dia. Atuh wajar dia sekali-kali aing ngapel ka imah dia. Oh nya teu naon dasar lagi kudu terang karompo kumut. Neh, biasa teh nyebut ayang. Atuh biasa we A. Dia mah teu nganggap aing, Win. Atuh hampura do, suan aing mah aing ka di sorangan ieu orang duaan. Beuh, parahnya dia. Atuh aing pernah kudu anak tunggul. Nyampura, Jo. Biasa teh geser saeutik ka dinya. Oh atuh mangga bae. Nasib. Ieu mah aing dianggap bagi dia mau si Darwin. Hampura, Jo. Asuh sakali-kali dia jadi kamcong. Heuh sih aya kitu mah. A aku coba ulah ngomong duaan bae pira kudu dianggurkeun. Atuh hampura yang, atuh lain nyuekeun si ieu ngaganggu bae. Yang isukan ka mana? Mau ka mana? Emang arek naon? Henteu, bieu nek diajak ulin. Sugan sekolah. Emang arek ulin ke mana, A? Emang boga duit. Teu nyahoeun. Kuwi nu aing geus cair duit hateup, keur beurang ngajual hateup. Oh, atuh hayu buru sekali ulin pas teu bersakola. Atuh ka mana hayu? Atuh hayu ka mana ge asal ulah dibawa ka laut bae di Cihideung gong si Hendy. Beuh, parah dia mau aing. Emang fakta mah generasi, Jo. Beuh. Oh, A, ngaleueut. Hen minum. Hah? Percaya. Beuh, dia polongo. Aing nu jijikeun dia nu nginum. Kumaha, Jo? Tah, tenggorokan deui. Dia mah saing bae, dia budak keneh. Bahaja aja, Jo. Are lulus sekolah, nek kuliah apa kerja? Atuh kuliah. Atuh mending kawin bae jeung aing. Emang dia boga duit ngajak kawin. Atuh lah ditanya, itu pulau di tengah laut boga saha? Emang boga saha gitu, Wen? Dinyaho aing ge. Beuh, parah ya dia. Parah kumaha, Jo? Urang lamun hajat, hayang gede teh hayang leutik. Atuh A mampu na sakumaha. Atuh kahayang mah gede, lamun duit hateup aing lancar mah. Nya aku mah geus lulus kuliah bae, kuari macan pikiran. Win, dia ngomong-ngomong kawin, hutang kanu kaya di bae ge, encan dibayar. Sama dia ngaco, dahar kabuh aing muka kartu. A encen tos uwi sakola ameng yuk. Ameng ka mana? Atuh kumaha bae kumaha disampeurna. Nya geus, gua ajak isuk dijemput geus anggeus mupu eureuh. Nya A di antosan. Jam sabaraha yuk? Nyaho, jam marah gua. Aing bising di gerebek RT doang, penting-penting mah. Yang geus. Dengar kemarin, nanti heula. Siapa ya kitu mah? Yang, ya nek kue, apal meren. Apal naon? Nek kue, atau piraku. Aku mah ngebay arek wih mah. Beuh, kita bogo, aing capek-capek kan dia. Oh ngartina. Yang geus yang, aing balik. Betik-betik belum pahan sekarang jaku kelong. Atuh moal A, pira aku tak kelong. Tanya mun kelong nagang rok mana. Waduh, aing kasep-kasep dianggap kelong. Ugo heuh. Laju naik diantar mah hayu Pak. Ayo jadi. Ayo, sieun. Win, nah, jadi suka mana? Tinyo ya aing, teu boga tujuan. Ka mana emang nak? Aing sarua ieu. Teu tujuan. Boga mah aing nek nyaran belian beas. Beas jeung naon? Atuh jeung dahar ya dia. Beas mah ngayapak, diselipan kanal ge. Hang nu kumaha dia? Nu ketan aya, nu liketna aya. Pokona mah mantep beas. Marah tuh Win. Teh teh meuli beas 1 liter 2 liter nyampe ngabekeun kebon. Aing beli aing kitu mah, aing rek beli ka dinya. Di mana tempatna? Di ditu aya.
Kayak mun hanya mah diantar ku aing. Di mana? Di Cikadu Induk. Apal mau restoran ge. Oh. Aing geus balik. Bisi aing disiaran ku indung aing. Teu mantap aing ngeunangan dia. Parah ya dia. Celong ge teu beukeun tekan dia. Agor. Hayu mah jalan, Pang. Nyahayeun geus.